jumhurtik tetap aku wajib wajib dalam mereka seperlima jadi dan mereka kalau jadi rikas tetap disyaratkan nisab gisbala tajibu zakat fi madunan nisab bakal wajib apa zakat di dalam barang kang kurang dalam sanisab illa kana fi milkihi ma kamilu angin tatkala ikut tetap dalam miliki apa barang kang nyampurnakan yang ma kuing rikas injin sindap qadil mawjud saking jenis logam kang mawjud ugolah mujab ya syafi'atan mening syartu wajib zakat syarat wajib zakat yakuna iku entana ya wujub iku minan naqdai tetap saking masalah au gairihi ma saking liane karan naqdai lillahil hadis kena ngalirik zahir hadis abi lan karan syartu Goratil Hanafiyah mengucap sebab bangsa Hanafiyah wal maning likoni kenana ni Hanafiyah wajib khumusa ku ngawajibkan ya Hanafiyah yang khumus wa ja'aluhu wa nandarakan ya Hanafiyah yang khumus fayaning fa ujab Ahmad dan ngawajibkan sampai Imam Ahmad ay santri mengenakan mawa kitab buku nyoretna anu lain santri mah ngebengong ban kos kubodi etek rubal usring seperempat terpuluh wajah zakatan lan nandakeun ya Ahmadu ing rubal usri zakatan ing zakat bongana teu marondok wa inda malikin lan iku tetep ing dalam munggu Imam Malik riwayatani dawa riwayat al-qaulaini ka qaul ukiya kulun minhum lan jaritakeun apa saban kang suci saking karena qaulain Amni bin Al-Qasim Zakim bin Al-Qasim dua bayanum nyokodari zakat rikas utai kang kaping dona iku martalakin ukuran zakat rikas wawal humus dan utai nyokodari iku seperlima lianau nazatuhuna ya rikas istakhraja iku dontakan rikas bila anain kalawan wara capel bikilafil ma'adin kalawan perbedane pirang-pirang ma'adin pirang-pirang ma'adin pertambangan baina magasatuna ma'adin latus zakhraju igora dan takan yang ma'adin lalu masyarakat ing kalawan masyarakat pertambangan mah kudu ngagali geus ngagali kudu dicokotan cokotan ditumbuk diayak capek ilu bayan wan lawaji dari gas pada khajal khumus yamliku arba'ata khmasih tapi gambing telun iku martalakan satu nongkang numeng rikas dalam sahusane tuakan yang seperlima iku ngamiliki wajib ing papat pirang-pirang perlima rikas an Umar wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa qalam lan dan arani ya ruh Muhammad yang qalam likaunihi karena ananya qalam sababan iku dari sabab lil ilmi kedua ngalikeun ilmu kama annal ilma kaya oleh satuhuna ilmu sababun lahu iku dari sebab lahu kedua naqta ya alamil huruf ing dalam alam huruf Allah teh
min nuri jamalihi tina nur sifat jamal Allah. Satuluna tina nur kanjing di dalam nuri awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Disebutkan ruhi, nuri, qalam, akal. Fal muradu minha syai'un wahid. Nu dikarepkeun tina beda-beda bahasa tetap hiji wa huwal haqiqatul muhammadiyah nyaeta hakikat bangsa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumia nurun sumia aqlan beralasan kuari di ngaranan kolam. Inu mantap di ngaranan kolam likauni lantaran kolam eta nu ngaji mah nyaho kolam pena nu teu ngaji mah kolam bisa renang kana di dinya. Oh, eta geus eta ngaji mah hese bae entak untung jelema anu mondok masantren salah mondok masantren mondok mah aduh pena eta likaunihi sababan linaqlil ilmi nu mantep dingalanan kolam lantaran kolam teh jadi sabab kana mindahkeun ilmu. Mindahkeun ilmu tina ucapan guru. Doroba tulis doroba. Doroba. Pindahkeun deui cek guru innamal ilmu binniyat. Tulis ilmu kumaha niatna sing hade. Kemudian cek guru salatu imaduddin tulis wahyu ti Gusti Allah sampaikan ka Kangjeng melalui malaikat Jibril alaihi salam ditalar sampaikan ku Kangjeng ka para sahabat eta cerdas sahabat maka talar dulu sahabat teh katalar wahyu merenung Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman lamun bangsa kami nu cerdas geus marawat engke di tahun 2000 bakal kumaha jelema teh lantaran lain khusuk kana Al-Qur'an TV jeung HP. Wah, cilaka ieu. Coba. Tulis melalui karya Sidina Abu Bakar Siddiq anu teu dilanjut ku Sidina Umar tetep dilanjut ku Sidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadilah mushaf nuku urang dibaca ialah hasil karya tulisan Sayyidina Utsman bin Affan ditelusuri kumanehanana di Mekah, di Madinah, di Turki, di Yaman, Mesir, sahabat-sahabat anu baroga Al-Qur'anul Karim baheula ditulis dina kulit
ditulis dina batu, ditulis di dang-daunan, dihijikan, tulis di palapa korma, dihijikan ku Sayyidina Utsman bin Affan. Nu aslina aya keneh ku ari. Nu aslina tina batu, kulit, dang-daunan, tina lop talakop araya keneh ayeuna. Urang mun hayang ningali ka ditu bisa asal urang wawuh jeung raja. Wawuh jeung Habib Rozak banyak moal. Ya, apa tuh? Moal atuh. Jeung raja urangnya sabaraha ngalapis kuncina ge. Hayang nyaho kana Al-Qur'an tulisan nu asli. Nu ayeuna urang di Madinah bisa ningali eta asli tulisan anu dicatat ditulis ku Sayyidina Utsman aya nyieun opat di Madinah, di Turki, di Yaman, di Mesir. Nah ye opat asli eta area kene. Masyaallah. Jadi pernah teh mindah-mindahkeun ilmu tina bahasa guru pindahkeun jadi kitab. Ditukil kurang, dialihkeun tina kitab ieu ka kitab ieu. Dikarang, dicatat, ditukil terus sampai ka ayeuna. Mindah-mindahkeun bahasa. Baik bahasa terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, terjemahan ulama, termasuk mindahkeun bahasa cinta nu aya di hate. Make bahasa nu luar biasa ieu isi kandungan hati teh supaya kabaca ku kabogoh urang. Direka-reka sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya, dedeleuana meureun buta. Sakitu lobana ngan hiji nu bercahaya. Separa teh mah jelema. Lain lalagaan teh mah. Teu kadeuleu nu sejen. Teu kabaheuleu barang di daerah jam menyong. Tetep bae sanjungan jelema anu keur mabok kepayang. Kitulah. Nah eta cinta dijabarkeun. Pohara selembar, dua lembar, tilu lembar. Sabuku moal anggeus. Sebab bahasa cinta mah luas. Tina cinta sanggup berkorban, tina cinta sanggup segala rupa. Cinta mah lamun ngambek bahaya. Cinta ieu. Ya Allah, lamun geus ngadenge bahasa ti kabogona, aku pun cinta padamu. Mobil dibikeun, motor dibikeun. Budak eta cinta. Dialih-alihkeun bahasa. Ya Allah. Likauni sababan linaqlil ilmi. Kama anna ilma sababun lahu fi alamil huruf. Sakumaha sanyana ilmu. Jadi sabab kana pindah dina alam huruf. Alam anu tanpa huruf dipindahkeun ka alam huruf. Kangjeng Nabi dibere wahyu. Teu apal urang kumaha ka kupingna ku Kangjeng. Kumaha ka tampana ku Kangjeng. Anu jelas mah ketika Kangjeng kadatangan wahyu dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam, Kangjeng Nabi kesangan. Kangjeng Nabi tungku. Semuanya berat luar biasa. Apalin para sahabat ketika Kangjeng Nabi keur nampa wahyu. Kabeh nu berani apa? Lantaran berat katinggalina wahyu. Kangjeng Nabi kesangan, mantak sedeng mun kuari urang ngadenge bahasa Al-Qur'anul Karim haju urang nundutan. Sedang urang mah Kangjeng Nabi nage teu kuatun. Teu kuatun. Tuh siapa sok aju kasinggung bae. Teu kuat. Urang maca Al-Qur'an lamun lain taufik ti Gusti Allah mal kuat.
maca koran mah orang bersambung ke halaman sekian teangan bersambung ke halaman sekian teangan bung jan angges meuli deui ke isuk meuli deui penasaran maca Quran kakarak a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir lain lagi kadenge ku kabehan asana 5 ayat paeh budak ge Quran eta teu kuat naon sebabna wahyu Allah dibaca ku urang nu pinuh dosa lain lalagan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahul azim cek pamajikan ka pan geusan asana mun diteruskeun aing kudu ka rumah sakit kuat guys teu pohara teu kuat lamun lain taufik emang kumaha sangkilang dititahan ya orang baca Quran teh nyaho ganjaranana pohara jasa di antara anu ngaleleskeun kana hate 3 1 udang tengah beting 2 wirid zikir nomor 3 maca Al-Qur'anul Karim 4 tafakur nyaho kabehan ge sok diceramahkeun ku Ki Pudoli orang Ki Pudoli teh geus baca Quran tungah teh berat cik Pudoli atuh aing mangan pan ngajelaskeun ka sia berat Quran mah lain nalaga naon lamun teu dibere taufik berat Al-Qur'an wallahu alam kumaha katampana ku Kangjeng Nabi wahyu ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril ngan urang mah teu meunang nyaho tah maka ditu mah nyahona geus bae alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin garituna nahnu naqussu alaika asal qasima auhayna ilaika kadituna mah Quran teh Arabiyah bahasa Arab geus sakitu bahwa Quran teh diturunkeun ku Gusti Allah inna anzalnahu qur'anan arabiyyan urang mah datang ka dinya bae ulah nyaho kadituna ulah tah mah Kangjeng Nabi tah mah kadituna mah tuh urang moal nyaho ieu ya urang ge bahasa cinta teh teu kudu omong atuh teu kudu omong urang bare-bare nyana senyum nyana tungkul berarti ieu geus di jerona aya panah asmara nancep nya atuh teu kudu aku cinta padamu teu kudu geus teu kudu asal dibelikeun baso narima dicekel ku urang merean adi toelnya nanonggeng atuh geus sakumaha kotok rintih budak eta teh bahasa cinta nu geus kitu atuh teu kudu ku bahasa cukup ku kos kitu bae asal urang mangge awewe aju kadeleuna robah beungeut atuh geus kanyahoan geus go urang nganyahoan geus ini aya lah di jorona tersimpan tapi lamun urang mangge awewe aju kadeleuna geuneuk lain deui geus lain teruskeun tah ulah we kajian hukum hage tapi jerona lain deui bahasa-bahasa anu teu kudu make bahasa lisan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ya atawa dina imriti teh asyarat bi tarfil aini fi fatali isyara kutungtung panon kalantaran sieun ka ahlina jadi aya kabogona apanggi dinu rame sieun ka indung sieun ka bapa cukup ku isyara itu neule ieu neule atuh men kedip eta itu saya imriti bisa ada asyarat bitarfil aini kifatali ya Allah ya Rabbi atuh teu kudu coba dong nyatakan aku ingin mendengar lah tah monggo gitu mah film orang kampung teu kudu gitu geus bae asal coba aku pegang cinggirmu atuh bani orang kampung Melayu bobogohan jeung orang sepatan atuh ge campur-campur gua cariin aigok di sini masa make aigok jone
lu kemana aja emang? Gua dari pagi lihat-lihat lu ya kagak ada. Emang dari mana lu? Dari pasar. Oh, lu ke pasar? Ya palingan gua cari-cari ya kagak ada. Itu orang kesempatan itu kos itu. Itu kurang aja bisa. Sebab santri orang sepatan ayah, kampung Melayu ayah. Penting baik ngarobrol orang Jawa orang kronjok. Ku sok didengekeun bae. Wih, sum konon, wih, ajak ge. Ku lah sok lupa kegeran bae aing mesti kanyahoan. Padahal mah aing ngintip kanyana. Aduh, santri bos itu ajak ge we deh. Kebel-kebel ka Sunda tolong. Atuh tita tadi bae cek urang bahasa Sunda sia. Make Jawa. Premen. Nah, Kangjeng Nabi narima wahyu. Wallahu a'lam kumaha katampan ku Kangjeng hanya Kangjeng nu uninga. Dijabarkeun ku Kangjeng ka sahabat sesuai jeung kebutuhan. Ayalah dia asbabun nuzul. Butuh eta jol ieu, butuh eta jol ieu. Ditarjamahkeun Quran mah tarjamahan wahyu. Nu katampa ku Kangjeng Nabi naon mah? Bila harfin wala sautin. Hurupan, suara. Haju eta dijabarkeun ku Kangjeng tarjamahan. Quran eta tarjamahan wahyu. Can kaharti ku urang ditarjamahkeun deui ku bahasa Kangjeng. Hadis. Bahasa hadis ge hese dihartikeunana. Innamal a'malu binniyat, innamal ilmu binniyat, innamal syai' binniyat. Macam-macam terus bae. Tina innamal a'malu binniyat, terjemahan. Jadilah kitab. Kitab ge can kabaca keneh. Kitab ge teu kabaca keneh ku urang mah. Can ngaji amil, can ngaji jurumiyah mah hese bae. Can ngaji eta mah hese. Terjemahan. Jadilah majalah. Jadilah koran. Terjemahan. Nah diterjemahkeun tina wahyu kana Al-Qur'an. Aya hurupan buari mah, aya suaraan mun dibaca hasil naon eta kolam. Sababan linaqlil ilmi. Kama annal ilma sababun lahu bi alamil huruf. Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam, sakumaha kolam mindah-mindahkeun ilmu, horeng Kangjeng Nabi ge mindah-mindahkeun ilmu di alam huruf. Nu urang teu apal di luar eta kuari jadi apal. Dipindahkeun ku Kangjeng Nabi. Haram zina, haram mabok, haram bersentuhan jeung lain mahram. Wajib salat, wajib puasa, wajib haji. Kangjeng Nabi mindah-mindahkeun ilmu tina wahyu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Sakumaha urang deket ka Kangjeng Nabi. Urang deket ka Kangjeng Nabi, loba urang meunang nyadapna. Nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi na pohara. Makin deket ka Kangjeng Nabi, makin loba ilmu nu disadap. Makin loba nu kurang didakwakeun. Moal anggeus ilmu Kangjeng disadap ku urang. Kitu keneh ilmu wali-wali Allah moal anggeus. Moal anggeus dipindah-pindahkeun sakumaha kolam mindahkeun ilmu melalui catatan-catatan Kangjeng Nabi mindahkeun ilmu tina wahyu kana alam huruf kuari urang ge nyadap ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng uswatun hasanah makin deket ka Kangjeng Nabi makin loba urang nyadap ilmu ti Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat engke urang meunang ilmu laduni. Laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge. Engke ge jujul ilmu teh. Teu karasa ku urang. Pokona mah bakalna ku Gusti Allah dibere ilma ma lam ya. Man amila bima alima allamahu Allah ilma ma lam ya. Ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu-ilmu nu nyana can nyaho. Laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji di guru, ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika orang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot
Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian guguma ge muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ieu ka nyahoan ieu muatan organisasi ieu ka nyahoan ieu muatan ria ieu atuh ka nyahoan bae di mana eta hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni yo laduni nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak di ngaranan kolam wajah tasmiyahna sakumaha kolam sok mindakeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindakeun ilmu di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ka alam huruf wari ieu hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wacan kumaha ge Imam Syafi'i ngarang al-um jeung berbagai kitab eta ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi wabeh di Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nyana ngarang magol deui nyana ngarang magol deui geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang ku nyana magol deui ya Allah ya Rabb artina magol deui teh loba jasa ilmu nu endek dikaluarkeun ku nyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kapendak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam keke sakene ieu saha kasepan ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punyana langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belaka tuh set Kangjeng Nabi teruskeun nulisna langsung hudang jag sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur hari sakene beut wah raja setan nu ngarang burdah eta lain lalagan aji pendi kamari ieu batuk terus bae kunyana diobatan ngimpi ka panggijeng juri ya Allah udah ngees beki parah dipilih ka panggijeng Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh ku sebabnya nana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan oh baca sholawat mah embat nya ge Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk oranganan di jerona mah berkat atuh mal beres baca sholawat ku situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres oh macana mah hebat kutub robani areng di jerona mah berkat mal beres tuh deketan Kangjeng bakal dibere ilmu nah langsungnya nanjin Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim min tazakuri jiran midhi salami mazadada manjara min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazamkeun make bahar basit sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun katilu kudu dinazamkeun kaopat kudu nyaho hartina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngarangna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana kagenep kadalapan kudu macana bari itu naon sila atawa nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta
dipenuhi dibaca kurang berkaromah berkaromah sekecap nyata hayang naon ya Allah ya Rabbi abdi hayang apansa ujian hari takena katabraknya na apansa aduh ya Allah ya Rabbi eta lain lalagaan eta Syekh Khuryuti anu nyarahan itu non burdah ngimpi deui bae disarahan Imam Khuryuti eta teh nyarahan teh sambarangan cek nyana ieu lamun teu disarahan moal kaharti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih majaz kinayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan ku nyana hiji-hiji kalimat dan terus pamaksudanana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat teh teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna kula hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu pimaksudana mah tapi hiji kula asana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk cek nyana kok ieu beda amat jelema seungit ngahiliwir nya hebat be hebatna pohara barang cek nyana teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulannya karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus segala rupana hebat cawadin datang ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah kadinya pangmotolahakeun hasilan ke kamamakeun ka dieu di samping teh kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae di mutolah kunya ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teh eureun-eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup ebrak jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai dia diinum ku nyana lak-lak ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun keneh montok elmuna pohara jasa lain lalagaan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bukan sentimen deh sih mah atuh kulanya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pengen mah kok aja bian bae pannya nama nya sentimen nya nama mah asal kula ngimpi bagus nya nama ti lo ka bawah heran pernah ngimpi ka pangijeun seorang wali nya nama teu aja ka pangide jeung nya eueuh can orang bae ka pangijeun wali jeung ulama nya aya can orang berarti wallahu alam teh pangjabarkeun bae pokona aduh lamun kitu mau naik ka gunung jeung nyana bener pernah ragag nyana nu ragag gua mah henteu nah ieu Kangjeng wajah tasmiyah nu bantah Kangjeng di ngaranan kolom lantaran Kangjeng ngalih-ngalihkeun ilmu tina alam lu urang teu hafal ka alam huruf kuari urang jadi hafal ieu teh berkat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Syafi'i moal bisa ngarang lamun lain dedeuketan ka Kangjeng Imam Malik moal bisa ngarang lamun lain dedeuketan ka Kangjeng wali-wali moal bisa ngajabarkeun tentang ilmu katauhidan lamun lain di Kangjeng kuabe ti Kangjeng lamun Syekh Rajab ngimpi jeung Kangjeng sering lamun Syekh Aziz baheula ngimpi jeung Kangjeng orang Amerika Habib Lutfi geus ngimpi jeung Kangjeng sababaraha wali-wali Allah eta teh kan berhikmah ngimpi jeung Kangjeng mah lain lalagaan mawa keyakinan mawa kitu keberanian mawa percaya diri mun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
asal akur ucap jeung pagawean jeung kolbu jeung ilmu bakal ngimpi jeung Kangjeng bakal lamun urang masih kene areget di jero hate moal waka ulah baheula pernah nanya ka almarhum Mbah eta si ngimpi ka pangjung Kangjeng Nabi ngan Kangjeng jauh jasa jauh Kangjungna di ditu ribuan jelema leutik kadeuleuna belakatu Sina Abu Bakar belakatu Sina Utsman teu kadeuleuh jauh jasa kunaon sih siana loba dosa geus bae teu ngomong deui aing jeung dikitukeun sia loba dosa jadi jarak jeung Kangjeng Nabi jauh jasa teu kadeuleuh sok geura beresan dosa sia bakal kadeuleuh ge urang deket ka Kangjeng kumaha diri urang kebersihanana jeung kasepna Kangjeng seungitna Kangjeng kumaha kebersihan urang sia lamun kadeuleuh sakitu ge bagus dibere ngimpi cenah tah ngan jauh jasa teu kadeuleuhna naon siana gede dosa geus aing teu ngomong-ngomong deui ya eta sugan teu dosa noreng loba ese jeung Kangjeng mah tapi lamun urang ngimpi ka panghijung bangsa nu kararitu tah komo jeung Kangjeng moal kapopohokeun salilana jeung jadi isin mun besi dicarekan ku Kangjeng isin besi ditegor ku Kangjeng isin akibatna urang loba maca sholawat asa hadir Kangjengna loba maca Quran asa hadir Kangjeng Nabina urang malantaran atuh tilok ngimpi jeung can pernah ngimpi atuh biasa bae aya urang mah maca sholawat lamun loba jelema maca Quran bengis maca Quran lagi namun diondang muludah nah itu dong orang mah teu Kangjeng Nabi teh mindah-mindahkeun ilmu ti Gusti ka Kangjeng ti Kangjeng ka umatna Masya Allah nu mantak Kangjeng dingaranan kolam sebab mindah-mindahkeun ilmu jadi paruhul Muhammadiyyu wallahu a'lam bishawab